Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana petepang deui sareng Neng dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ieu urang bade diajar ngeunaan cuaca jeung musim. Diregepkeun nya. Urang kudu muji syukur ka Gusti Allah nu Maha Panyipta. Parantos nyiptakeun alam sapangeusina geus papasangan. Aya halodo, aya ngicih. Aya beurang, aya peuting. Aya panas, aya tiis. Hal saperti kitu moal bisa diatur ku manusa, sabab sistemna geus diatur ku nu kagungan alam. Kitu deui masalah cuaca jeung iklim di Indonesia. Geus dibedakeun jeung di Eropa atawa di daerah kutub. Iklimna, tutuwuhanna, jeung sasatuanana geus diluyukeun jeung kaayaan alamna. Di Indonesia mah iklim tropis. Hartina aya 2 usum, nyaeta usum hujan atawa ngiji jeung usum halodo, gantian genep bulan sakali. Di urang mah panon poe tetep panas. Tah, lamun cuacana geus panas, biasana sok dipake maraen langlayangan, boh ku barudak, boh ku remaja, boh ku bapak-bapak anu sok resep main langlayangan. Tah, ayeuna mah Neng gaduh lagu yeuh, urang kakawihannya judulna teh Kundang Main Langlayangan. Yeuh urang nyanyikeun babarengan. Kundang nyieun langlayangan, mawa awi di rautan, dibeungkeut di talian make benang, dijadikeun langlayangan. Kakaler, kakidul, ngapungna pundah pindah, kundang bingung naon nu jadi sabab, hatena jadi teu teunang. Tah, kitunya barudak, babaturan sadayana, ieu pangajaran dinten ieu. Patepang di sareng Neng dinu pangajaran anu salajengna. Wilujeng diajar, Gusti Yesus ngaberkahan.